Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawalar salam sing loba beas, nu ngawalar salam sing laloba pare, nu ngawalar salam sing laloba duit, nu ngawalar salam sing laloba anak. Belahanap tepati amin sih. Gak seri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli
يا رب العالمين Salli wa sallim wa barik amma ba'du ay ba'da tahiyah ngalangkungan ieu gempangan urang sasarengan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kudrat iradat anjeunna urang sadaya alhamdulillah tiasa kumpul bareng dina tempat anu mulia sabab wasilah diayakeun acarana ku sahibil maqasid bapak sareng ibu sakalih anu mapoyankeun tawi syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah jamaah kaya pertempatan dicatat ku Allah langkah ibadah nu ngajantankeun tabungan amal soleh nu tiasa nukurkeun kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam salamina ngocar ngagolontor ka pangkonan anu agung habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kulawargina Kangjeng Nabi para sahabat tabiin atba'u tabiin sadaya ageng harapan wa hadir wengi ayeuna mudah-mudahan diangkan umat baginda Rasul nu ngangikeun pertulungan anu agung syafaatul udma jaga dumil ijazah wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Kapihatur sahibil maqasid sakulawagar besar doakeun kurang sadayana mudah-mudahan tasakkur niat anjeunna dina wengi ayeuna ditamih ku wengi enjing hiburan saurna insyaallah mudah-mudahan ti awal dugi ka akhir aya dina rahmat sareng ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anjeunna kirang langkung mapoyankeun tawi syukur aya sababaraha hal anu disyukurkeun ka Allah Subhanahu wa taala.
sok sanaos hapunten ka jamaah sadayana teu diuningakeun tadi ku protokol atanapi ku sohibil maqasid salah sawiosna, tapi insyaallah ditugaskeun kasim kuring di badalan insyaallah. Saurna aya sababaraha hiji acara anu ku anjeurna disukurkeun ka Allah dina wengi ayeuna. Nu kahiji walimatul bina, hartosna walimatul bina teh syukuran rehna parantos ngadamel bumi. Nomor kedua walimatul khitan putrana anu alhamdulillah sababaraha dinten kapengker parantos dihitan ayeuna tos sehat deui. Nomor katiluna walimatun naon ya katiluna geus walimatun nikah walimatun nikah encan ya. Walimatun nikah putrana anu sababaraha sasih kapengker parantos diakadan dina dinten enjing insyaallah adat di tatar Sunda nu namina seserahan. Bener seserahan ari diurang tah kitu. Sarangna deui anjeunna tasyakur nikmat nu paling ageng nyatana nikmat iman sinarang Islam. Alhamdulillah dina wangkit ayeuna keluarga besar anu teu nyaho ngaranna ting saya teh nu boga hajat. Biar tetep terkenalan heula Kang sa Kang. Kang Hendra sakulawarga. Kang Hendra dalin urang dia, urang ditu, urang Jawa, Jawa Timur saurna nama teh. Mohon, urang Jawa, Jawa malin jelema. Uwongnya Kang, uwong itu. Ngan gaduhna ka jelema di dieu, ka urang dieu. Didoakeun ku sim kuring keluargana sakinah mawadah warahmah Kang Hendra sakulawarga amin. Putra nu nuju masantren mudah-mudahan keng ilmu nu manfaat lahir sinarang batin. Sarta anjeuna usaha anjeuna jadi abdi negara, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala salamet lahirna salamet batina kenging rezeki anu halalang thayyibah kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tabungan amal soleh anjeuna singka samper sanes tiba ukur di dunia keberkahanana ageng harapan keluarga Kang Hendra sakulawarga besar mudah-mudahan sing ngabring ka surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Hormatan sim kuring Ais pangampi Papayung Agung Desa Wanasari tikawit Bapak Lurah duki ke Bapak RT nu aya di KRT-an ieu 0 sabaraha hiji ieu teh 0 hiji. Sok sanaos Pak Lurah teu tiasa hadir, alhamdulillah manahna mah hadir. Sok sanaos Pak Dusun hadir, Pak Dusun alhamdulillah. Pak RW hadir, Pak RT hadir. Lamun aya pamarentah teu hadir ka pangajian cekek ku sararea siap. Gitu. Alhamdulillah nama hadir ya pemerintah nu aya di urang. Doakeun mudah-mudahan pemerintah nu aya di Desa Wanasari pada khususna ku Allah Subhanahu wa taala sing dibentuk pemerintah anu adil amin. Sehat lahir batina berkah milik rizkina sakinah kulawargina jaga dumil ijazah wal hisab pemerintah adil tong leutik hate pangheulana asup ka surgana Allah amin. Lamun pemerintah teu adil pangheulana asup nerakana amin. Tah kitu aminkeun. Matak sing jadi pemerintah teh jadi pemerintah anu adil ulah sok kawawadul ka rakyat. Betul apa betul? Tak kitu matak didoakeun ku sim kuring sing janten pemerintah anu adil baik nu aya di desa urang di kecamatan bil khusus nu aya di negara NKRI Republik Indonesia amin ya robbal. NKRI harga mati aya tadina baju uing ieu baju banser ce. Baju banser teh ya punten ieu teh lain baju abri sanes baju polisi sanes baju banser. Ari banser teh anak buah NU Nahdlatul Ulama uing teh itu ieu punten lain baju beat ieu teh lain tuh amit-amit beat mah ku aing cekek beat mah uing NU tah ce ieu tuh tingali NU tah di deuna kata tah bis itu apal tah NKRI harga mati uing teh NU teh salah sawiosna nyaeta pendorong sarta pengayom oge nu paling utama nyaeta NU teh di antawisna naon disebatna teh pembela pemerintah itu NU teh punten ka jamaah sadayana. Beda cenah nama usah desa teh make baju beleng lain iya lain abri lain kajeng ce bisi aya nu make baju kieu aya di dia tulisanna Banser Barisan Ansor Serbaguna mata kudu jadi jelema teh kudu jadi jalmi anu serbaguna kadituna tahan lama lain ABC lain ABC mah eta mah baterai
ngan jadi jalmi anu serbaguna rek jadi naon-naon oge mangate teuing nu penting aya dina koridor ridona Allah Subhanahu wa taala. Teu kudu jadi ajengan kabeh, teu kudu jadi pemerintah kabeh, teu kudu jadi pengusaha kabeh, teu kudu jadi nu beunghar kabeh, teu kudu jadi nu miskin kabeh. Komplit sadayana geus aya aturan Allah Subhanahu wa taala. Nu jadi pemerintahna, nu jadi ulamana, nu jadi ustadna, nu jadi masyarakatna, nu jadi nu beungharna, nu jadi nu miskina, sadayana hamba Allah, tidak dispesialiskeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadayana ge hamba Allah, eueuh nu alus di hadapan Allah kecuali ditingali hate jeung amal solehna. Tong urang istilahna teh jadi jalmi teh entong gimir ku pedah sorban panjangna. Sorban moal bisa ka surga moal. Tong gimir pedahku hartana, harta moal bisa ka surga moal. Tong ngahina kanu miskin kepada kumiskinanana, miskin moal bisa ka surga moal. Sadayana manusia sami di hadapan Allah teu aya nu diistimewakeun, hanya hiji nu diistimewakeun ku Allah nyaeta jalmi nu amalna alus jeung nu hatena tara sidik pidik jail kan yaya ka batur. Sakitu. Lamun hirup panasan, apal panasan. Batur nyieun imah urang nu nyeri hulu. Aya nu kitu. Eueuh di dieu mah, eueuh nu ngaku. Batur nu meuli motor, urang nu nyeri tuur. Batur nu meuli sawah, urang nu owah-owah. Tah eta teh jelema panasan kitu teh. Ari panasan semangat teu nu dingka batur kitu-kitu mah nya alus. Silahkan pekrek jadi teknokrat asal teknokrat yang beriman, jadi politikus yang beriman, nu beunghar-beungharna beriman, pejabat yang beriman, kiai yang beriman, nu miskin yang beriman, nu beunghar-beungharna beriman. Insya Allah nu kitu bakal salamat dunia jeung akhirat. Teu hate boga iman jeung amal soleh mah moal bisa disebutna takwa teh. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia di hadapan Allah adalah manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ari nu ngaran takwa modalna lain ku sorban, modalna lain ku harta, modalna lain ku jabatan, modalna lain ku kabeungharan, modalna lain ku kamiskinan, modalna lain ku ilmu, modalna lain ku kabodohan. Katakwaan adalah mencari ridho Allah, ngalaksanakeun naon anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Yo urang sadayana citak diri urang, semangatan diri orang untuk menjadi manusia yang punya predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tong sok katipu ku cangkang, tong sok katipu ku dunia, tong sok katipu ku jabatan, tong sok katipu ku kabeungharan, tong sok katipu ku kamiskinan, tapi urang wayahna leading competition, berlomba untuk mencari ridho Allah, yaitu menjadi manusia yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang spesialis di hadapan Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang dia sadayana warga masyarakat KRT-an 0 hiji, KRW-an 0 2 3 Desa Wanasari nu hadir wengi ayeuna, mudah-mudahan sing kacapai predikat takwa di hadapan Allah. Amin ya robbal alamin. Dia mukadimah hormatan sing kuring ka asatid kiai ajengan nu aya di dieu nu tos katawis maranfaat ilmuna. Alhamdulillah sim kuring mah tahun kali ge henteu. Alhamdulillah para kiai para ajengan nu hadir wengi ayeuna, khususna guru-guru urang sadayana, urang doakeun mudah-mudahan para kiai para ajengan dina nepikeun ilmuna sing ilmu nu manfaat dunia sinareng akhirat. Amin ya robbal. Alhamdulillah tos katawis maranfaat ilmuna. Sim kuring mah cumarios can puguh manfaat ilmu, tapi nu katawis manfaat ilmu mah urang dieu kiai ajengan nu aya di dieu, nu pangih jeung urang sapopoe eta nu manfaat ilmu mah urang buktikeun ku uing ya ka jamaah sadayana, ibu-ibu nu paling lebak. Halo bu heuy, halo aya dinya aya osok tablegan tara. Alhamdulillah. Bapak-bapak pengajian osok paling ditu, ibu-ibu pengawasan osok tara.
Alhamdulillah dicek uing ayeuna salah ngajawab moal ece nu dicarekan anak ustadna ku aing dicekek. Main cekek wae ku aing. Berarti ustad teu ecreug tah nepikeun ilmu agamana. Cih, jawab si jujur. Nah, ari kewajiban orang ka Allah salat 5 waktu hukumna wajib apa haram? Wajib, bener euy. Tapi bener, berarti bener. Ari zakat hukumna wajib apa haram? Ari tolabul ilmi hukumna wajib apa haram? Ari mau kapol batur wajib apa haram? Bener euy. Nyokot senal batur ti pipir imah batur wajib apa haram? Bener. Salamet Ustaz mal tulus ku aing dicekek. Bener aja nganteu alhamdulillah. Gitu. Tapi ayeuna ibu hadirin rahimakumullah jamaah sadayana di mana-mana kaum muslimin muslimat rek di kota rek di kampung kakara apal alus. Coba kuing bade ditaros. Halo. Ari salat 5 waktu alus salat sorangan berbapak-bapak alus berjamaah. Loba nu salat sorangan, loba nu berjamaah. Loba nu henteu. Anyir aing bade edan. Loba nu henteu cenah. Tong sok kitu, tong sok tutudinganan. Alus tolabul ilmi alus henteu. Loba nu ngaji, loba nu henteu. Loba nu henteu anjir. Pugu aing ngakoana man kitu. Loba alus mere, alus dibere. Loba nu hayang mere, loba nu hayang dibere. Tageuning sia pek. Kamari ngadat sia ka RT pedah teu kabagean duit corona. Bener gitu. Heuh bener arti sarua gitu mah. Araredan kabeh beunang. Urang aku we ku urang. Ternyata tiba heula Islam urang tadi aku nepi ka ayeuna kakara apal alus kabeh oge. Alus mere, alus dibere, nya alus mere. Loba nu hayang mere, loba nu hayang dibere. Nya loba nu hayang dibere. Da buktina teu dibere mah gegelen. Tetangga kabere tina bantuan corona urang henteu ngadat aing ge NKRI kene. Aing ge masyarakat kene. Nah ari itu situ dibere ari uing henteu. Ngadu aku duna mah ka Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti. Si anu tatangga kuring kabere, kuring henteu alhamdulillah. Pepersing ku uing atuh teu dibere. Kuduna kitu. Kuduna eta teh ari urang manyun. Tah tuh meuli pinang tina duit corona sia. Bekenya dihakan duit corona teh. Kena pinang. Allah ijik-ijik nah bantuan ti pamarentah naon-naon oge bener teu? Salah pamarentah, salah urang. Atunya urang teu balik kuduna mah balikeun kana kawung sia. Kabe 300.000 teh lumayan, kawung setengah naheulana teh. Iya mangan kana lebokeun ya aing nya. Kana picadukeun teu kabagean ngadat ka pamarentah. Lamun ku aing dibom tah masyarakat gitu teh. Untung aing teh jadi pamarentah. Semusingkeun aing. Tahu urang sadayana ibu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Da ternyata geuningan kakara apal alus urang teh. Kana salat bae urang kadang-kadang lain cong dur cong. Dur cong cong dur. Dur cong cong dur. Cong dur. Aduh masya Allah. Cong salat lohor dur asar. Cong salat asar dur maghrib. Leuheung kitu oge. Aya nu kaliwat hayo salat henteu lohor henteu asar henteu. Ngomongkeun hayo. Cenah salat mah ngeusian masjid mah ku ajengan
emang ajengan boga masjid teh sarerea umat muslim eusian masjid. Alhamdulillah cenah Ustad kamari mah waktu taraweh mah masjid teh pinuh. Pinuh bener tadi mana-mana bulan puasa taraweh pinuh 3 poe. Kalima poena leungit sajajar nyoka mana 10 poe leungit 2 jajar pas rek maleman takbir teh ka terakhir ngan ayat tiluan ngajajar imam jeung kohkol. Masya Allah ente di dieu mah teu kitu ente. Alhamdulillah mudah-mudahan saum urang kamari dina bulan Ramadan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Syukuran sahibil maksad pernikahan murang kalihna khitanan murang kalihna walimatul bina 3 judulna anu moal kusim kuring dibahas hiji oge. Ada bingung aing malobat teuing syukuran teh disakalikeun Kang nya heukeun bae anu penting mah gede we niatna urang mah insyaallah kuduna 3 peutingan ieu teh peuting ayeuna walimatul nikah sukan walimatul hitan malam Salasa walimatul bina angger di dieu. Allahu akbar ya karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah insyaallah sakamampuan simkuring wengi ayeuna urang sadayana thalabul ilmi ganjaran tos dipasihan ku Allah mudah-mudahan sing aya tapak saatos urang pangajian wengi ayeuna bil khusus kanggo ningkatkeun amal ibadah urang ka Allah ningkatkeun amal soleh urang ka Allah ningkatkeun amal kasayan urang dina kahirupan karutami kanggo menyongsong kehidupan nu abadi jaga demi ijazah sing kumpul bareng sapertos kieu teh lain ti ukur di alam dunia ageng harapan dina redona Allah jaga demi ijazah wal hisab amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal. Orang sholawat Allahumma salli wa sallim wa barik supados sadayana kacanak pembahasanana minimal nu 3 tadi tujuan walimatul bina walimatul khitan walimatul nikah maka kusim kuring sadayana oge eta tujuan pertama nama hoyong hirup tenang dunia sinarang akhirat ngagaduhan bumi nu alus intina hayang tenang supados teu kapanasan jeung kahujanan ngahitan murang kali tujuanana hoyong tenang budak diislamkeun sehingga murang kali geus dewasana supados kenal ka Allah jeung ka agamana nikahkeun supaya hirup tenang henteu ngagebrus kana maksiat doraka perzinahan tak kusabab kitu hirup urang lamun hayang tenang simkuring bade nyanak hiji kaul ulama besar nu namina Syekh Hatim Al-Asam konsep kehidupan orang hoyong tenang dunia parat tepi ke akhirat maka wayahna daek teu daek sing yakin tapelkeun kana kayakinan hate urang bari dipraktekkeun dina kahirupan sapopoe 4 poin eta wae lah 4 poin konsep supaya hirup urang jadi toyong tenang dunia jeung akhirat saur Syekh Hatim Al-Asam teh lamun urang boga konsep kahirupan urang 4 poin dina kahirupan urang poin anu kahiji sing yakin gaspol yakina sing yakin sayakin yakina nomor kahiji terapkan dina kahirupan urang dina diri pribadi keluarga khususna diri urang sing yakin lamun hirup hayang tenang dunia parat nepi ka akhirat hiji sing yakin nu ngaran rezeki urang moal dicokot batur sakitu rezeki urang moal dicokot batur nunggus disiapkan ku Allah tidituna bahwa rezeki teh keur si A contohna kajen teuing jauhna nepi ka ribuan kilometer ketika geus rezeki urang mah moal dicanak batur yakinkan kadinya ngan ulah salah persepsi jeung ulah salah praktek dari rezeki dekah moal dicokot batur moal deka usahana ge cicinge deka engke ge rezeki mah geus urang nu uing mah pasti datang geus waktuna mah pasti datang cicinge ieu eta masalah persepsina silakan cari rezeki sakuat tenaga ikmal li dunyaka ka annaka ta'isu abadan pek cari rezeki
ngan ulah keluar tina syariat agama, keluar syariat tina syariat agama diketrop dekenging aya aturan jalmi mukmin mah keluar dengan rezeki tina syariat agama nama itu rezeki yang haram didahar ku urang, didahar ku anak, didahar ku keluarga tiap jirim jurang, limpa urang lamun berangkat di awal mencari kehidupan yakinkan dina hati urang rizki urang moal dicokot batur duaan jalmi teh contoh usaha kabeh usahana dagang nah ari sieu dagang nak maju sieu henteu nu maju jeung nu henteu nu teu maju kanu maju tong jadi sirik ari si eta ti mana dudukuna aing jadi alus kitu bleg-blegan rezekina tah geus aya mulai fitnah geus aya mulai hasud geus aya mulai dengki geus aya mulai teu ecreug yakinkan kabeh dina hate urang rezeki urang silakan rek jadi petani rek jadi pengusaha rek jadi pejabat rek jadi pemerintah rek jadi nanaon oge sing yakin nu namina rezeki nu geus disiapkeun ku Allah keur eta jalma moal dicokot batur lamun jalma geus numpat kadinya sadayana moal aya anu silih paseaan moal aya anu silih sirik-sirikan moal aya anu silih panas-panasan moal aya anu silih tuding-tudingan moal aya anu silih hasud-hasudan aman jelema teh lamun kabehna geus kadinya alhamdulillah kuring mah sakieu ge Gusti nu penting kuring bisa bersyukur kuring dilaksanakeun lahirna batina tingkatkeun ibadah ka Allah ka artos teh ieu teh jerempling ka artos atos ade atos walinya kartos hiji yakinkan bahwa rezeki urang moal dicokot bat sok kajen kalaku mah rezeki urang moal dicokot bat maka ibu bapak hadirin rahimakumullah amanlah kita damailah dengan tetangga damailah dengan saudara damailah dengan siapa saja lu jadi usaha kadang-kadang orang mah kieu sieu dagang baso maju ka tempona anjir si eta maju ieu basona aing rek dagang baso ieu dagang baso amat tuturuti cek batal kuing dagang baso sia oge tuturuti tong amek paduli teh ya suka 18 ngajajar dagang baso hungkul urang masuk amek gitunya benar sok itu benar sok warung belah dia dagang itu maju turutan belah ditu majunya euy si eta ari uing teu payu heuda sia mah teu baleg beungeut mah aya anu dagang aya nu meuli teh nepi ka mancung bibir teh hasem komo rek nganyuk mah atuh yang mau adaekeun atuh batur oge pembeli adalah raja maka ku hal eta penjual harus menjadi tuannya harus menjadi hambanya ieu mah meuli naon oh dibek keur molor 500-an ge nganyuk deui sia mah carekan berarti nya punung isukna moal dagang deui moal meuli deui kadinya akhirna nuding ka si eta oh si eta mah dagang nya maju blok-blokan gitu tah mulai awas ibu hadirin rahimakumullah panas kahirupan dunia lamun teu ku ilmu lamun teu ku pangatahuan lamun teu ku iman ka Allah Subhanahu wa taala akhirna jalma maju akhirna jalma teu maju akhirna jalma teu iman akhirna jalma teu boga ilmu akhirna bodoh geus bodoh mah cilaka hiji ibu hadirin rahimakumullah kembali karena pokok bahasan sim kuring lamun urang hoyong tenang kahirupan sing yakin rizki urang moal dicokot batur rizki urang moal dicokot batur hiji tah selapkeun dina manah masing-masing cana kabumina masing-masing nyeri cenah ustad aingah pembahasan teh insyaallah sing jadi ubar pahit sing jadi jajamu ubar sehingga urat-urat urang jadi sehat mudah-mudahan mangga emutan di bumina masing-masing amak kasim kuring tong kasim kuring sim kuring mah hanya ngadugikeun ilmu hungkul hanya ngadugikeun wah cenah eta mah lamun kitu mah ustad mah sisinir cenah ka dewek ari teu sisinir mah moal kasiniran
cenah ustad itu mah kadewek heuh kasaha manya kana tiang listrik aing ngomong itu ka jelema atuh meureunna kanu ngupingkeun tak ku sampai begitu ngan kadewek ke cenah ustad mah atunya meureun aya dina halaun hampura sim kuring teu niat sisiku sim kuring teu niat sisinir sim kuring ieu mah kadugikeun ilmu agama nomor kahiji sing yakin lamun hoyong tenang hirup di alam dunia parat nepi ka surgana Allah dunyana mencari rezeki mencari kehidupan da eta nu paling pokok urang sok biasa tenang hirup teh lamun loba duit lamun loba dahareun cara mencari na sing yakin sing halal bari rezeki urang moal dicokot batur kajen kalah kumaha dua orang darag degen ketika orang geus sadar nomor kahiji nomor kadua ibu hadirin rahimakumullah kewajiban orang sebagai hamba ka Allah menghamba disebutna ibadah ibadah nu wajib pokokna dina rukun Islam eta ibadah zahir ibadah batin nu pokokna dina rukun iman ibadah buahna dina rukun ihsan maka sadayana eta moal bisa digantian ku batur ibadah pokok ka Allah moal bisa digantian ku batur contoh dina rukun Islam pancerna salat moal bisa digantian ku batur moal bisa muruhkeun ka batur dalamun tema eta salat bisa diburuhkeun ka batur jika nama dewek nu panglobana duit naon sababna loba nu muruhkeun duhur sakali 20.000 lamun 100 urang berarti geus sabaraha 200 sekali 20 2 juta lohor hungkul eta 2 juta aing ngangin boga duit asar 2 juta 4 juta maghrib 2 juta atau 2 kali mah 10 juta gaji sapoe sapeuting naon buburuh salat aing coba lamun bisa kitu ngan ieu mah eueuh katerangan eueuh dalilna bahwa salat bisa diburuhkeun ka batur wayahna ketika jalma geus kataklif ku hukum usia 15 tahun hijriyah lain 15 tahun masehi lain 15 tahun hijriyah beda tahun hijriyah jeung tahun masehi hitunganana 15 tahun usia tahun hijriyah maka eta jalma geus kataklif ku hukum bil khusus pancer dina rukun Islamnya eta salat wani-wani ninggalkeun salat moal bisa digantian ku batur maka simpuring kereng kasadayana lain peda simpuring geus ahli salat bujeng-bujeng ngan ieu mah mukmin teh dulur kudu silih bejaan silih wasiatan maka kumaha carana warga masyarakat di dieu KRT 01 pada khususna KRW 02 pada khususna Desa Wanasari pada khususna jalma dimimiti usia 15 tahun nepi ka masih hirup kumaha carana supaya daek salat sakitu dek PR teh eta naon sababna da moal manfaat naon atuh eueuh salatan mah ceuk kajen teh getol urang teh ngome jalan salat ditinggalkeun neraka we anger kajen teh urang mayar zakat kajen teh urang mayar PBB kajen teh urang tarapasea jeung dulur eueuh salatan mah eueuh nanaonan itu kajen teh puasa bulan Ramadan sodakoh kaditu kadieu eueuh salatan mah nol maka kumaha carana daek teu daek urang supaya daek salat da teu bisa cenah ustad sabisana ungket gae pokona mah sabisana we turutan we imam lamun ini urang ka masjid wuduna kewajiban ustad mah patahan tong ieu mah kakarasa umur hirup ayeuna umur 60 tahun kakara kicrik daek ka masjid tempok ku tatanggana barakatak seuri anjir moal runtuh kitu ieu masjid si eta daek ka masjid atuh isukan teh eueuh deui ka masjid maka nu norakana tanu nyeungseurikeun tadi cekekeun ta eta teh kajeng ibu hadirin rahimakumullah
bisi tema ustad urang dia teu pati wani ngajelaskeun masalah bab salat dorakana ku dewek dijelaskeun sok deka eueuh salatan mah neraka kabeh oge kajeun kalaku mah ge eueuh salatan salat aja salat eta rek boga naon di alam dunia cek paribasana kabeungaranana nepi ka boga kapal eueuh salatan cacadukan sebutna itu kusabab gitu yuk dulur sadayana wargi-wargi simkuring saiman samukmin saislam perbaiki sholat sabab menurut Hatim al-Asom neme lamun urang hayang tenang ternyata nomor kedua teh ibadah nu pokok ka Gusti Allah teu bisa digantian ku batu sedangkan dorakana sakali bae aja ninggalkeun sholat sakali contoh sholat lohor teu dilaksanakeun teu dikodoan ku urang teh teu ditobatan maka dina narakana geus 80 tahun jaga di akhirat sakali teu sholat teh anyir cenah ustad ka karang adenge aing balaku katu ngaji mata ge Masya Allah sabar ibu duh iya menjelaskan bab sholat mah duh Masya Allah mangkaning cenah ustad uing 60 tahun ya teh 60 tahun anjir aing tiba ukur Jumatan bari Jumatan oge sok dilawang deh kak meteh balik pek we hitung eta mah masing-masing itu ngepek wae kumaha cenah ustad lamun hayang dihampura ku Gusti Allah hayang lipur eta dosa anu geus ribuan tahun disiapkeun dina neraka pada teu salat wajib taubat ti ayeuna mumpung diberi kesempatan ku Allah yuswa mumpung diberi kesempatan ku Allah ayeuna hirup tubu taubatan nasuha kumaha cenah taubatna niatan dina hate Gusti kuring moal sakali-kali deui ninggalkeun salat hampura we Gusti kuring geuningan kakaranyaho kitu siksaan jalma nu teu salat teh masyaallah tibang ukur sawaktu oge geus 80 tahun disiapkeun dina neraka dibeuleumna ku Gusti teh masyaallah ayeuna kuring geus 60 tahun sedangkan kuring teh belang betong pisan kana salat teh kadang-kadang ngalaksanakeun kadang-kadang teu lolobana mah henteu Gusti abdi tobat ka Gusti kadapruk urang tobat ka Allah istighfar astagfirullahaladzim isukna urang sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh unggal poe terus gitu kajen teuing kumaha carana kajen teuing riweuh kajen teuing pakvikmak jeung pigaweun kajen teuing di sawah nyieun bae saung didinya sholat lohor jeung asar di sawah pek teh teuing sorangan ge teu naon di saung nyieun urang teh nyieun pancuran terus deui mawa sarung mawa kopea mawa baju nu suci mah pek lohor asar mah di sawah urang teh sabisa-bisana we heulaanan asa piraku maghrib ngajedog gua di sawah balik maghrib mah balik maghrib ka imah geus imah teh deukeut ka mushola ngengkreg ka mushola hayang milu berjamaah jeung kiai jeung ustad kuring mada ibadahna seperti batur mah teu bisa rek nuturkeun bae bada maghrib teh tong mantong ka imah cicing di masjid nepi ka isya mah tiba ukur 45 menit di maghrib ka isya teh paling lila teh sok bada maghrib mah atuh bisi urang teu bisa babacaan nyamperkeun ka ustad punten ya kuring teh hayang pangbenerkeun wudu teh kuring teh kieu cih cek ustad kumaha bener apa salah aya nu kitu di dieu ajengan aya wah apa da geus bararisa kabeh geus palalinter ka alhamdulillah mudah-mudahan dihampura tina wadulna cadu wadul kayak kitu-kitu teuing aduh masyaallah tabarakallah sok atuh ku ibu-ibu ge di bumi ibu-ibu mah tong kegetolanan init ka masjid goreng patut ibu init ka masjid berjamaah mah kau motif mau dangdan we ngageulis menor init ka masjid teh sungit set disemprot hehe eta mah hayang kataksir ku RT hayang ngagoda ustad eta mah balik heeh
ibu-ibu mah di imah salatna di imah leuwih alus ibu-ibu mah salat di imah tong lelegeganan ini berjamaah ka masjid kecuali lamun teu bisa ilmuna datang ka kiai ngan kudu diantarkeun ku salaki tong keluncuran sorangan melang sia bari ulah peuting ti beurang kok mau nepi ka ngenong lainnya teh sia jingjing sak pamajikan teh euceuk tah ku salaki teh yuk mah urang anterkeun ka ustad diukeun hareupeun ajengan punten ieu pangmapatahankeun pamajikan uing ieu masalah syahadatna masalah salatna masalah sedekahna masalah zakatna masalah susucina masalah babhedna jeung sajabana pangmapatahankeun panglempengkeun akidahna kuring mah siap we ngeusian eusi peujit jeung bungkul kulitna ngan kuring mah ustad ieu nitip teh pamajikan uing ka ustad teh ti beurang di papatahan di imah mah sok ngalawan di imah mah sok ngalawan iya ti beurang uing ulah peuting mah aya ustad kira-kira nu ngajingjing majikana nganterkeun hayang dipangmapatahankeun aya eueuh berarti heueuh darora ka kabeh lamun kitu baik namun malik teu hese kitu rumah tangga da kitu ibu hadirin rahimakumullah sok diajar antara urang jeung Allah ibadah mah tong hayang ketempo ku batur tong hayang ka euleuh-euleuh ku batur lamun batur aya nu ngeuleuh nya paduli teuing lain hayang dipuji ku jelema urang jeung Allah Subhanahu wa taala sabab tadi nu ngaran ibadah teu bisa digantian ku batur urang mah kadang-kadang ibadah teh usum-usuman usum rame ya ibadah tarawih bring kabeh panen tilu peuting eureun jurakah hingang bab bisa Masya Allah tempo Idul Fitri bring kabeh dibawa jeung anak incu dianterkeun terus baju dah hayang nempokeun baju nu warareu teh belaan teh dilaan capna oge aing singkeun pisan alusnya alus ngan lain tiba ukur eta hukul nu pokok nu wajib nu 5 waktu eta nu langkung wajib Idul Fitri mah sunat tarawih sunat ya nu pokona sok ditinggalkeun Masya Allah sholawat bring kabeh sholawatan geus kompak cenah ustad sholawatan mah alhamdulillah di mana sholawatanna di masjid muruk bada naon ka masjid bada maghrib isana kumaha sarolat henteu edan sugan di luar nempokeun tempo salat isya teh sholawatanna mah daek salat isana henteu tah nu kitu teh lir ibarat jalma kaluhur make kopiah make dasi ari calana morosot ci kira-kira pantas apa henteu ieu mah make kopiah make dasi make jubah jeung sajabana ari calana morosot teu make salempak acan ulah ali deui di jalan disebut jelema naon jelema edan atuh tah jiga kitu eta teh sholawat daek salat isya ditinggalkeun sarua jeung jelema kitu we atuh nya cenah ustad mah nyarek sholawat lain nyarek sholawat sholawat mangga bahkan alus perbanyak sholawat ka bageuna Rasulullah sallallahu alaihi ngan ulah ditinggalkeun nu wajibna mana wajibna teh salat euceuk naon sabaraha teu bisa digantian ku batur sholawat mah bisa digantian ku batur pang sholawatkeun euy ingat teu bisa sok maca sholawat 4444 maca sholawat bring jamaah kabeh aya kurang leuwih 40 urang bagikeun itu batu geus kitu ieu batu teh hiji batu 2 sholawat saha nu panglobana engke dihitung insyaallah aya reward aya hadiahna weh maca sholawat api-api bisa hiji batu 2 sholawat batur mah manehna mah hiji sholawat 2 batu dibalikeun bari sholawat nage sabalikane Allahumma sholli sholatan kamilatan milak yang batu nu kado mah jika nu tadi cara nu tadi atunya heuh batur kakara menang 2 menang geus 16
Hari cek baturna teh hari sia kehead sholawat teh cara nu tadi saya mah belagu Gusti Allah mah nyahoon saya juri. Gusti Allah mah nyahoon jiga nu tadi teh Allahumma sholli sholatan kamilatan tah jiga nu eta Gusti Allah mah da apalan leuwih pinter sama da bodoh kata tanganana teh anjir jiga nu heueuh nya euy ampun ibu hadirin rahimakumullah tak sabab kitu urang nu pasti bae lah pasti bae. Jadi nomor kedua lamun urang hoyong tenang saur Syekh Hatim Al Asyam dunya jeung akhirat wayahna sing yakin dina hate urang bari dipraktekeun nu ngaran ibadah wajib teu bisa digantian ku batur. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nomor katilu ketika urang hoyong hidup tenang dunia jeung akhirat nyaeta sing yakin dina hate urang bahwa Allah Subhanahu wa taala ningali ka urang rek di mana wae urang ayana jeung nyatet malaikat raqib jeung atid kana amal goreng jeung amal alus urang. Kajen keur sorangan, kajen dinu poek, kajen keur sare, kajen loba batur, Allah ningali ka urang kana perilaku jirim jisim jeung hate urang, malaikat nyatet amal alus jeung amal goreng moal bisa disogok malaikat moal. Lamun yakin urang nepi ka kadinya, urang hirup moal pedah keur loba batur, heuh jiga nu alus. Ngomong ge jiga nu alus, sorangan mah teu ecreug. Tak moal kitu. Naon sababna? Yakin eta jalma di mana wae ayana ditingali ku Allah, amalna rek alus rek goreng dicatat ku Allah. Leheung lamun amal alus, kumaha lamun amal goreng? Tanpa ditobatan ngajadikeun hiji rereget jaga di akhirat perhitungan. Maneh tanggal 8 bulan 2 tahun 2002 hiji noong nu mani. Pek. Aya CCTV na. Moal bisa nolak tuh tanggalna, tuh poena, tuh menitna, tuh jamna, tuh tahunna. Maneh basa tanggal 7 bulan 12 tahun 2020 hiji nyarekan pamajikan. Bari pamajikan teu ridoeun terus manehna teu menta dihampura. Rumah satu maneh poho deui Gusti. Tah aya videona tapi heueuh nya euy. So, maneh tanggal 7 jam 7 mau kapal batur. Mau senal batur ngahina ka batur aya catetanana moal bisa disogok ku malaikat mah moal malaikat moal bisa disogok. Jalma yakin nepi ka kadinya insyaallah hirupna bakal tenang. Hirup bakal tenang jeung moal bisa capekeun jelema we. Moal bisa capekeun batur. Naon sababna? Sabab dirina geus di backup ku kahirupan ilmu yakin ka Gusti Allah di mana wae Allah ayana ningali ka urang nyatet malaikat amal alus jeung amal angon. Kadang urang masuk loba poho da eta teh loba di bejaan ku ajengan mah geus mineng ngan poho wae urang. Buktina dari kedalika ini ka kebon teh geuningan aya we kapol batur nu paneneun aduh nepi ka kekejotan eta cokor mending nu bogana teh keur eueuh ceuk setan teh cokot paok sapoka ngomong nu bogana keun bae api ngarit teh kumaha atawa lamun teh mah aya wates tah ieu wates ieu hayang lega nu maneh sok buru-buru tak buru-buru geserkeun ayeuna mah tong lega-lega teuing 10 cm we sapoe pek sabulan sabaraha meter. Masya Allah. Eta teh geus jadi baku kebiasaan sapertos kitu kurang-kurang nama sempogan galang batur sempog. Mengpeung eueuh nu bogana lumayan sakali macul sa sempog oge pan 5 tahun jadi lega. Asa teu ngarasa dosa eta. Masya Allah tabarakallah. Naon sababna make daek ngalakukeun maksiat doraka jiga kitu? Sabab dirina teu sadar manehna ditingali ku Gusti Allah, dirina teu sadar manehna dicatat amal ku malaikat.
teu sadar dan luakit jelema jelema aman jelema padahal malaikat ningalikeun ka urang Allah ningalikeun ka urang nyatet amal alus jeung amal goreng jalma sadar nepi ka kadinya insyaallah kahirupan bakal sejahtera moal aya nu namina baling moal aya nu namina rampok moal aya nu namina nu korupsi moal aya nu namina nu silihina moal tilu tah sing jadi bahan minimal ka diri sim kuring nu nyariosna ieu ulah dapon ngomong hungkul hayo ngomong cenah ustaz sia teu balik ari sia teu ecereug tadek teh era kitu teh itu matak ibu hadirin rahimakumullah wayahna ustaz bukan segala-galanya ustaz juga manusia kadang loba salah loba poho ingetan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr lain tiba ukur antara ustaz jeung masyarakat hungkul masyarakat teh ingetan kiai teh ingetan ustaz ngan wayahna merenan kadang-kadang kan sok kitu nunggeus rumasa bener jeung rumasa geus apal mah diingetan ku batur teh yah sia budak kamari sia teh kehead aing leuwih nyaho tah nu kitu nu takabur teh naudzubillahi min jalma nu geus teu narima saran ti batur jelema takabur jelema sombong jelema takabur jeung sombong amalna jiga kumaha oge hapus dihapus ku Allah Subhanahu wa taala kajenting getol itu getol iya jalma geus teu bisa narima saran orang lain mur kudung sorangan kumaha dewek wah geus cilaka kitu mah tinggal sungkrukeun kana candra di muka nu kitu mah iya ibu hadirin rahimakumullah maka urang jalmi mukmin silih wasiatan kana sae silih wasiatan kana bener silih tulungan silih caangan lamun batur poekeun bejaan lamun batur poho ingetan lamun batur poho bejaan lamun batur teu nyaho itulah manusia yang mukmin dulur antara jeung dulur tilu terakhir opat nomor kaopat lamun urang hoyong tenang hirup dunia parat nepi ka akhirat sabab aya balitungan jaga yaumil ijazah wal hisab sing yakin bahwa nu namina maut tara bebeja heula tapi yakin bakal terjadi ngan moal bebeja jeung tara bebeja sugan maneh isukan jam 8 bakal pae tuh merenti ayeuna teh tobat astagfirullahaladzim oh wiridan terus teh isukan jam 8 rek pae teu aya nu terang duka iraha duka poe mana duka tahun mana duka minggu mana duka jam sabaraha tapi yakin nupang yakina nyaeta punten nupang yakina terjadi duka bakal kajalmi teh nyaeta nu namina maut bahkan menurut Imam Ghazali radhiyallahu anhu ibu inget kana maut teh sapoe sapeting teh kudu 20 kali alusna nama urang teh bakal terjadi hal seperti eta pasti bahasana ge lain mungkin lain sugan pasti nu namina maut mah bakal setiap jalma lamun jalma sadar nepi ka kadinya nu tadi teh ya rizki moal pa boro-boro jeung moal pa sigeung-sigeung ibadah geus moal kungsi dititah amal geus moal kungsi dihoyo-hoyo terus deui dirina bakal sadar duka poe duka bulan duka tahun mana kuring teh bakal menghadap pengadilan Allah nu maha adil maka eta jalma hirupna bakal hati-hati hatena bakal tenang kehidupanna bakal nyantai batur kabuli itu hare-hare biasa nu penting mah biasa we usaha sausahana samampuna urang ibadah ditingkatkeun hate urang tiis terus urang mempersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah nu opat perkara eta sim kuring minimal mapatahan diri pribadi umumna mudah-mudahan sing jadi amal kasadayana urang sadaya sing aya dina rahmat pitulung Allah aya dina ridho Allah nu opat perkara eta sing tiasa nyerep kana manahna masing-masing dipraktekkeun dina kahirupan akhirna urang disebatkeun jalmi anu hirupna tenang ceuk Allah lahirna tenang batina disebatna rumah tangga urang marhamah lemur urang baldah thayyibah ayadina ridona Allah Subhanahu wa taala bil khusus sahibil maksad nu ngayakeun ieu acara sing kapenak kabagjaanana baik di dunia maupun terutami jaga di yaumil ijazah wal hisab putra-putrana sing soleh-solehah sadayana rizkina sing diberkahkeun lahir batina ibadahna istiqomah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal
sakitu nu teh sadudugikeun hapunten anu kasuhun lepat bodo sim kuring leres tina agama nu kudu diuningakeun khutmah sofa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.